Ting dia mah aya di mana ada keur nguruskeun proyek konana. Sa geus ngagaji urang. Emang saya menang gaji berapa? Aing digaji kemarin ku RT 20 juta. 20 juta ya, 20 juta. Hanya teu leuwih sakitu eta soalna ieu RT keur rada naon ngaranna sih, keur rada bager soalna proyek manehna keur cair kitu. Lumayan ka jika triliun setengah mah. Hebat ke udah kitu hansip. Triliun. Sekarang kudu daek ke hansip teh. Aya jadi komandan. Hah? Jadi komandan. Aya komandan mangke soalna si RT eta. RT mah emang lagi aya eta nanti komandan anyar soalna. Saha anu rek ketuaan urang. Saha teu nyawa eta tadi mah camprang kimpir kita jelema teh emang lagi eta jelemana jelema nyalupa. Lamun cek urang. Aing mah leuwih lesep kumaneh di ketuaan komandan. Lah, pandai kan mun senior. Ngaruh aya senior mah gitu. Ulah dilalaurakeun ku soalna senior mah gawena leuwih Senior. Aing junior berarti. Asa junior, tapi dek teh diturunkeun si eta teh sejabatan senior aing teh. Pokok namanya aing leuwih resep di ketuaan kumaneh nya. Puguh we atuh rokok cair itu cair aya ketuaan itu dek. Pokona make dagoan lawe kedeung soalna si ketua itu ka dieu. Dagoan lawe kayak bebengukna kumaha lu bebenguk gitu. Aduh. Lu bebenguk ngalutak mah urang eta we urang teureum ku urang. Jugane kasep lebih kasep ti maneh aing eta. Jugane ku aing lamun lawe kasep ka aing ku aing dikasepan deui. Ek di make over soalna dek. Setuju. Enon ya. Siapkan barisan. Mana saha? Aduh. Oke, dijelaskan. Kita non maksudnya tanda datang ka DT jadi nyebutkan siapkan barisan. Emang ente saha? Eta kan ketua lain. Ya denge, kumaranane denge nya. Ayo buru lah. Berhubung RT na keur berangkat ke Surabaya, tah ditugaskeun ka urang. Jadi ngomandanan maneh. Jadi maneh di atas kendali. Setuju ayeuna. Pokoknya mah kesatuju. Kamari RT ngomong lain ka Surabaya, kemarin eta. Mana keur ngerjakeun proyek di Bandung. Aduh, telepon ya. Ayo sok mangga telepon. Ana teu percaya ya ana ya. Kuotana beak. Beli atuh. Dah, gaji. Pokok namanya Hei, urang teh narima ketua aing ieu keukeuh teu bisa diganti gugat. Masih lain maksudnya naon ieu masih sok gonta ganti. Ieu ketua ya. RT nugaskeun engke maneh dibere pangkat. Aneh. Engke. Nah, mau naik tugas kudu kadila. ribet kayak gitu. Tengah waro. Telepon ya RT nya. Telepon soalnya anak terpercaya eta RT. Baris. Telepon ya. Ulah. Bro. Ulah. Siap, gerak. Yuk. Naon sih? Cebak-cabak we Langsung dia jadi kena cebak-cabak ieu euy. Jadi hangsip kudu diajar bener. Upaya mempel he. Sehingga dompet kecepet. Nah, so. Diajar hormat. Gerak. Gerak. Nah, ayeuna. Ada leuleuy. Ayeuna. Boga tugas yang marane. Tugas naon ya? Supaya kampung Pasirengit lebih aman. Ya. Lebih aman. Terus warga masyarakat Pasirengit dan sekitarnya ngabutuhkeun pisan ka anjeun-anjeun. Siap? Yuk. Laksanakan. Duh, Iya bener ya. Pangkat ya Ki. Gua nikah ngalalet ge ya. Cek. Salah.
Iya. Nah. Ya. Laksanakan. Siap, laksanakan. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Tadi ya, asyara ke mana? Tamasya ke utara. Balik. Yalah, komandan dari situ mah ini resiko mana nih komandan. Dah maksudnya itu di ketuaan ku aing saya ke Harti gitu. Anak pamajikan sial ka Maraban. Dah karena saku aing semenjak di komandanan kumaneh gaji aing teh 15 juta. Maksudnya gitu aing kartu nama soalnya saya setuju teh aing diganti. Teu, teu. Kayak ku aing lamun kira-kira lamun aing teh diganti, ku aing ke dipasok sia ka kopi udun mah ka imah. Mantap, pasti mantap. Oh, kabak layu. Lu ku buat aing narangtung euy. Mir, sia. Sampai garana memang bisa. Ayo, mau bener, ayo. Ayo. Kampung. Yang penting aman balah, pasir rengitnya banyak. Ayolah, berenang, yuk. Anjing, ini motor ini nafsuan. Bah. Dorong. Aku ada motor teh. Berangkat. Bruh. Hai, batul. Anjir. Boleh jauh baik. Hei, ayo atung karona teh mah nyaro HP we. Arek mah itu, hei. Alek taruh nama. Kan orang mah di dia we pahan sih pun dengan apa sih digaji. Ulah gitu atuh bos nyabok digaji. Bruh. Molor. Soalnya itu keamanan, arek mah gerah. Kayak dipecatan kan jadi warga. Pan dia gitu molor pahan sip. Pahan sip pula we nguling tang kayak bakat meja wing. Yuk, antar muling. Yuk. Ayo, barudak karunya pahan sip. Ada yang bisa gitu. Kudet bisa dipecat sedina kakak. Ay warga mah bebas, ay hansip mah digaji, inisiatif man. Tapi benar. Benar ya, benar. Ngacik gitu atuh Pas Pak. saya tugasna hansip banyak. Aing atuh moal we tidak kurang 2 hari teh aku teh tega tinggal ieu. Tapi sieun kerah duaan sieun. Asli lain sieun di Ayo, bro, ayo, bro. Ya bro, masuk lo bacar, hayu gaskeun lo bacar, hayu bro. Kang, kumaha Kang? Hah? Kumaha arek? Kumaha we ayo lah. Lawan aja kaca mah jika nama teradangeun nah. Ah iya we isyarat. Urang mah demi warga keamanan kampung perlu urang antar hansip. Keamanan teh perlu di setiap Ayo kampung. pancing mah. Pakai penjem aja dia. Hayu corona. Tesok teh aja budak aneh. Ayo bro. Ayo tuh udah resiat tentunya. Halaman syariat teh. Lagi pecat sudah di. Bagi dua. Dipecat. Bagi dua. Santai. Anak tua ini. Bakar. Modar. Sini kalakan teh kene kira singkatan mah. Ayo, Mantap. Ayo,
Ting ting kak, ting tang ting ting tang ting ting tang ting ting ting. Kerja. Yung ngarona tuh, euy. Bruh. Hormat, grup. Lapor, komandan. Yap. Ronda malam ini telah selesai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Hormat. Siap. Bubar barisan. Siap, bubar barisan, jalan. Yang baru masuk jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan yang udah subscribe jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Dadah. PSR TV mantap.